Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang sadayana? Mugia aya dina kaayaan sehat walafiat sadaya. Siswa-siswi sadaya, dinten ieu urang diajar ngeunaan harti injeuman jeung harti saujratna. Nah, ayeuna urang langsung pedar wae naon sih harti injeuman jeung harti saujratna teh naon. Ayeuna urang bahas pedaranana. Pedaran teh pembahasan. Nah, harti injeuman nyaeta kecap anu ngandung harti kiasan atawa harti teu sarua, teu luyu jeung harti anu sabenerna dina kamus. Nah, biasana dina bahasa Indonesia mah sok disebut konotatif, tapi dina bahasa Sunda mah injeuman. Harti injeuman. Salajengna harti saujratna nyaeta kecap anu ngandung harti sabenerna nurutkeun dina kamus. Tah eta teh disebut oge dina bahasa Indonesia mah harti denotatif. Nah, ayeuna urang larapkeun wae kana conto kalimahna. Harti injeuman. Teu sangka budak teh utekna encer. Nah, anu harti saujratna mah nyieun adonan teh ulah encer teuing atuh. Tah dina dua kalimah eta teh ngandung harti anu beda. Encer dina anu harti injeuman mah teu mungkin atunya lamun dina kanyataanana aya utek anu encer. Meureunan ogenan matak sieun ningali utek anu encer. Tah tapi dina kalimah ieu mah maksudna mah dikiaskeun yen harti encer di dinya teh nyaeta pinter. Nah, sedangkan harti kalimat encer dina kalimah dina harti saujratna encer di dinya teh bakal obat teuing cai jadi adonanna encer. Nah, sedangkan aya di kalimat salajengna harti injeuman. Deni mah lamun ngabodor teh sok garing. Nah, sedangkan di saujratna mah sawah teh jadi garing lantaran geus lila teu kacayan. Nah, jadi maksud garing di dinya teh lain garing jalmana nya dina harti injeuman, tapi garing di dinya teh hartina teh teu lucu. Nah, sedangkan dinu harti saujratna mah sabenerna eta teh garing emang ka halodoan teu kacayan. Nah, kumaha dugi dinya ngartos? Ngartos lah pasti babari lah pasing-pasingkeunana nu mana harti injeuman, nu mana harti saujratna. Anu salajengna aya ngaran anak sasatoan. Nah, ku hideuk tiasa dibaca nya di dieu tah. Aya anak anjing teh kirik. Terus anak bangbung kuuk tuh. Anak belut kuntit. Anak bogo cingok. Tah kudu terang nya anak sasatoan teh dina bahasa Sunda. Aya nu sok salah harti sok nyebutkeun si itu mah meni pedit mere dahareun teh meni sagede menel cenah. Nah, ai menel naon kitu? Tah ai menel teh anak gajah berarti gede atuh. Tah jadi salah ngalarapkeun kalimah kana paripolah atawa kajadian sapopoe. Nah, tuluy aya deui kieu cenah. Pernah oge nya kajadian tuh tempo aya kapal sagede nanahaon. Manya sagede nanahaon, ai nanahaon teh naon kitu? Nanahaon teh panan anak lele. Tah manya kapal nu sakitu gedena dibandingkeun diibaratkeun jeung anak lele nu ukuranna oge teu sagede hayam-hayam acan. Leutik ai anak lele mah. Tah jadi ngalarapkeun. Nah, tah entong sagawaya jadi lepatnya lepat harti eta teh. Nah, mung sakitu heula lawungan kanggo dinten ieu hatur nuhun pisan ka para siswa-siswi sadaya anu atos sumanget diajarna
sumanget diajar daring sanaos ngaraos jenuhnya nuhun ibu ge sami hoyong mah pembelajaran tatap muka deui di kelas sasarengan mung ayeuna mah wayahna sadayana kedah berjuang kedah sumanget diajarna. Nah hatur nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge absena kahade hilap sapertos biasa.